tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Lamun maneh Muhammad mangmentakeun hampura terus-terusan ka para munafikin 70 marrah 70 kali sapoena fala yaghfirullahu lahum, tetep moal sama sekali Gusti Allah ngahampura. Billahi minasyaitonir lamun tadi Kangjeng Nabi henteu istighfar mah moal turun ayat ieu sababna kulantaran Kangjeng Nabi milih maca istighfar akhirnya ditegur ku Gusti Allah in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Maneh 70 kali sapoe mangmentakeun hampura jang para munafikin tetep Allah moal ngahampura. Kara Kangjeng Nabi stop. Atawa sakumaha kamari Abdullah bin Ubay teh kekentong munafikin boga anak ngaranna Abdullah anu katelahna Ki Hubab. Jadi berarti Abdullah bin Ubay incu, berarti incu nama Islam. Barang turun ayat sakhirallahu lahum, Allah bakal ngahinakeun ka para munafikin. Penghinaan Gusti Allah teh walahum adzabun alim, bakal disiksa anu pohara. Cerik incuna mantak cerik bapak kolotna keur gering parah. Datanglah Abdullah, assalamualaikum. Saha anjeun mana anta? Nah, Abdullah cik mana? Ieu baca lain Abdullah bin Ubay. Mun pan maneh mah lain Abdullah Hubab. Muhun abdi teh katelana Hubab. Aslina Hubab. Jadi datang ke Kangjeng Nabi. Begitu datang saha anjeun? Abdi Hubab. Maneh mah lain Hubab, Abdullah. Ih, tadi cenah Hubab. Wari Abdullah, ku masih. Tapi ge bahasa lalagaan Bapak. Nah, mana mah Abdullah. Tapi kula Hubab ganti Abdullah. Emang kunaon? Hubab mah ismu syaiton. Ngaran setan nya Hubab mah. Atuh ulah Tuhan, atuh sarua jeung jelemana nyarupaan ka setan. Nah, aya naon maneh? Kula teh ieu teh nyuhunkeun ka Gusti Rasul panghampurakeun ka Gusti Allah aki kula saha Ubay mohon Abdullah bin Ubay mohon aya kitu kunaon geus muriang parah geus teu bisa nanaon kicep geus teu bisa mentakeun hampura nya tuh Kanjeng Nabi teh boga musuh Abdullah bin Ubay nu neuk ngarohahala Kanjeng Nabi, neuk maehan Kanjeng Nabi, neuk ngabunuh Kanjeng Nabi, anu selalu nyieun ekses, nyieun kaributan, nyieun fitnah timbul ti Abdullah bin Ubay, kekacauan teh timbul ti Abdullah bin Ubay. Tapi ketika incuna mentakeun hampura ka Kanjeng Nabi jang bapak kolotna, Kanjeng Nabi tetep bae mentakeun ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi hampurakeun Abdullah bin Ubay. Endeu kumaha ide kabeh ge. Sidina Umar mah marah. Geus kana kitu mah. Cek naon? Noel kakaknya. Wadal toel cenah aya naon. Eta kekentong mun apa? Hirup keneh aya keneh kesempatan jang maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah karim. Urang lamun inget ka dieu geus datang ka mana dakwah urang. Urang maja dakwah teh unggal lembur, unggal kabupaten lain deuk hayang supaya jelema maca 2 kali syahadat. Lain urang. Ieu. Sia teu neuleuh nya. Rugi tah teu neuleuh. Naon cenah moal bisa balik deui itu mah. Tuh. Ieu kanjina urang. Kadang-kadang urang lamun maca sejarah ieu teh ngurucut sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Eta Sidina Umar anu sakitu poharana Noel ka Kangjeng kentong mun apa nu selalu
musuhan ka urang selalu nyen ekses fitnah teh timbul ti manehanana pasti kena dipangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Cak Kangjeng hirup keneh aya napasan aya keneh kesempatan jang maca 2 kalimat syahadat. Sina Umar langsung kieu. Oke. Aing teu datang pikiran ka dinya. Nya mah geus dikieu-kieu pedang ya. Ya pedang. Tutup teh pedang cak Kangjeng Nabi. Lain perang mah udah sok dihunus-hunus gitu pedang. Henteu bisa kalapa cak. Tambahan ti aing tah mah. Besi ge di ditu maca sejarahna eueuh kalapaan. Aing bebeja teh heula besi doraka. Ya Allah ya Rabb. Harangnya Sina Umar harangnya Masya Allah kacipta ku urang jeung kabayang. Kaharangsan Sina Umar bayangkeun musuh anu selalu nimbulkeun fitnah jeung ekses. Tapi Kangjeng Nabi saat eta tetep mangmentakeun hampura. Uyang cek Sina Umar. Ulah-ulah Sina Umar urang ge teu nanaon eta Kangjeng. Urang bae ge nu bodoh nyebut nanaonan. Je cek Kangjeng sia. Sia nu nanaonan. Iyalah Kangjeng Masya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tetep bae astagfirullahalazim Gusti abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti sareng abdi nyuhunkeun pangampura kanggo Abdullah bin Ubay terus beuh eta Abdullah an hubab teh nyana ngadengekeun istighfar terus we Kanjeng Muhammad hebat amat pohara amat terus we mangmentakeun hampura ya kari dititah cek Kangjeng Nabi urang teh dakwah satungtung aya keneh nyawaan hayu kumaha bae masih anu tadarinya jawara tukang bobok tukang tarok aya sagala di manehanana tapi ketika nyana ngagojod tugas urang sebagai kiai tugas urang sebagai ulama tugas urang sebagai kokolot sugan aya keneh kesempatan nyana geus tinggal kicep-kicep dan toel ku urang Freddy jawara Freddy paneta Freddy batu genep ieu mah Freddy na tah mah Freddy cenah ge tah kene nyawa kadenge sora kula saha ieu jadi Freddy kan benar bisa teu indit emang kunaon aing sok inget baheula waktu maling karung teh ya babarengan jeung sia indit sia ka ditu mesti teh pade ka aing nyana ingeteun kene keur ngora berarti can katobatan meureun aing mah geus tobat siapan can tobat cekel Pak Freddy inget kadenge suara kula kadenge saha Haji Fudoli kan bener Bud aduh untung siapa ngora kene aing doakeun geus sakitu mah coba macakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tah geus inget geus bae maca la ilaha illallah ulah eureun-eureunnya mun geus tepati kuat mah Allah bae tugas urang hadeuna ge aya siap pun ka dieu alhamdulillah iya jangan ongkos ya ulah gitu mah Freddy ente masih kebiasaan sih ente ieu mah ikhlas ieu mah ulah oh gitu mah tuh aya waktu-waktuna mang teu daekeun nya tah ku sabab teu daekeun dibere manjur manjur dan terus bae kana maca la ilaha illallah la ilaha datang ka hosna coba mun tadi ditarima zat pohoan la ilaha illallah paling dina hatena tuh budak aya magahan yang dibere eta kos kitu teh kadeuleuna mah sepele kadeuleuna mah leutik tapi tah dah beda lain deui ku sebab sia beneran bade kudu heuh kuari mah kuari geus jadi supi mang boh, sapi teh supis ya. Sial teh nu muriang si Freddy, masih kena bisa lalaga. Sapi teh supis ya. Aya, geus. Aya tujuan tah. Lain deui tugas urang.
saya dulur urang satya aya kene nyawaan dakwahan Medi ieu geus rasanya atuh geus bisa nanaon nangtung boro-boro nangtung aing ieu aya ngangkat leungeun ge ka beuteung geus teu kaangkat tapi ngomong mah cekaskeun alhamdulillah sawah sabaraha hektar keneh Medi iya tuh aya 10 hektar udah ieu kan kieu Mang Edi ieu geus tereh maot Mang Edi bangun ieu isi mah nyumpahan ka aing iya geus teu kuat naon kieu mah biasana ngadoakeun si panjang umur mah ngan itu kan keur bangun masjid besi endek nempelkeun 10 hektar sugan 9 hektar gitu azana aing paeh ku omongan sia sia balik ka ditu ngapain gak ada omongan sia tugas urang dah henteu ieu mah juga nek ditip-ditip itu aya jang masjid naon dakwah urang teh besi zakat Mang Edi ieu kan besi ieu mah Allah mah teu nyaho rahasia Allah maut mah besi nu can dizakatan kula mah ngelingan doang sok mana terus nu endek di ka masjidkeun nu mana jeung sabaraha mun nilena kitu hadana gaya sia bu aing geus ngap-ngapan kieu lamun eueuh sia mah tah ai zakat alhamdulillah aing geus beres meureun lantis nganita 10 hektar 2 hektar ka masjid genjang bekal aing ka kuburan nya gitu mun nyokot urang saksi kade anak-anakna tah saksian dua poe maot masyaallah tugas urang tah maksudna tugas urang terus tak Kangjeng Nabi tah masih kan ya Allah ya Sayyidina Umar datang ka leuleus hatena musuh masih Kangjeng Nabi ketika maca hampura istighfar jangan Abdullah bin Ubay terus-terusan turunlah ayat in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahu Muhammad andaikeun anjeun terus mangmacakeun hampura sapoena marat 70 kali fala yaghfirullahu lahum tetep Gusti Allah sama sakali moal ngahampura masyaallah lang eureun kanjeng Nabi teu man kita istighfar liren kanjeng teh masyaallah tah ieu ge bahasa hese lantaran aya bahasa intastaghfir lahum 70 marrah mun anjeun Muhammad maca istighfar pangmentakeun hampura jang Abdullah bin Ubay 70 balikan dina isim adad aya mafhum teh misalna kumaha mun kurang ti 70 kumaha lamun leuwih ti 70 eta kan jadi ilmu deui bae aya mafhum atah mah teu kan mafhum teh aya mafhum muafaqah aya mafhum mukhalafah nah dan lain-lain sebagainya ieu mah keur carita dina isim adat aya eueuh mafhum misalna kumaha mun kurang ti 70 jagus si Allah teh nyarita intastakfir lahum lamun anjeun mangmentakeun hampura ka Abdullah bin Ubay 70 kali moal dihampura kumaha mun kurang mah kurang ka harti 70 bae teh dihampura teh kumaha mun leuwih aya mafhum kitu teu tah eta karak ngaji mun hayang bener jadi santri datang ka dieu eta hese tanu kos kitu mana nu aya mafhum mana nu mafhuman mafhum teh mafhum naon ieu dan lain syaratna kumaha eta karak ngaji nu da luhur tuluy nomor kahiji eta mangke eta urang ngaji usul fikih nomor kedua na ya Gusti Allah teh make bahasana teh 70 marrah 70 teh sitina marrah teh 80 marrah tapi 70 aya rahasia naon ieu aya rahasia naon 7 mimiti da 7 eta horeng sangat berrahasia langit diciptakeun sab'ah 7 lapis
Bumi diciptakan sab'ah 7 lapis. Laut diciptakan 7 jenis cairna laut. Kemudian atuh aya nama di darat alam ya cuaca iklim lamun hayang nyaho aya 7 iklim asli nama. Ieu teh naon kitu ngaranna adat 7 teh ya sangat berahasia anu luar biasa. Ini kan 7 kan make tambahan kali 10 jadi 70. Aslinya mah kan 7 kan dikalikan 10 jadi 70. Iya tah nomor 7 ku pohara-pohara amat di diri urang aya 7 liliangan. Aya 7 hiji mata, 2 irung, 3 sungut. Eta kan liang teh kanu kitu. Karak sabaraha tah? 3 hiji nu hareup naon liang naon? 4 tukang 5. Ieu tambah tanu hiji ieu, nu hiji deui ieu 7. Ieu 2, ieu hiji, ieu hiji 7 liang nu aya di awak urang iyalah anu jadi sumber kekacauan diri urang, bahkan bisa kajadikeun kaistimewaan diri urang 7 liang. Namun urang bisa ngaraksa mata surga, tapi urang teu bisa ngaraksa mata neraka, mata liang mati. Urang bisa ngajagaan ceuli surga, urang bisa loswat tina ngajagaan ceuli neraka ceuli. Urang bisa ngajagaan sungut ieu teh surga. Man kana yu'minu billah, mun anjeun benar-benar iman ka Gusti Allah, nyarita nu bagus alias mut. Nyarita nu bagus atawa cicing. Ieu kan berarti Kanjeng Nabi ngarahasiakeun. Ieu satu rahasia tah, ieu sungut tohara. Mun ente man kana yu'minu billah, awas, mun ente iman ka Gusti Allah maksudna penyempurnaan. Ya, carita nu bagus atawa lias mut cicing. Berarti lamun carita bagus surga, cicing surga, sebaliknya neraka. Sungut deh nu mantak eta kamakola Haji Roma Irama lain salah bener eta. Pedang itu lebih tajam. Lisan itu lebih tajam dari pedang. Eta kan nyana bahasa teta menang di Kangjeng Nabi. Hebat eta Raden Roma Irama. Masya Allah kan. Pohara eta. Kumaha ngagunakeunana. Tak ieu lisan. Nah, ieu bahasa 70 marrah lain sambarangan horenganan. Tah timbul aya mafhum aya henteu diatur ku ahli usul fikih. Ieu mah asalnya arah bae supaya penasaran. Henteu cenah kieu aya paham ngaranna ngaji teh mah. Ieu mah kan lain kan ngaji hiburan. Tuh, ngaji bebeneranna mah kudu maca kitab nu bener. Teu mantak sok ditanyakeun nih budak santing pararangel amat sih teu rek balik-balik bodoh 15 tahun hese ngaji. Ulah dipajar babari. Aya anu 20 tahun can balik-balik. Hese. Kadang ditanya teh 20 tahun udah balik-balik emang ngaji hese. Teu boga modal. Sudah teh ngaji hese. Orang ngamodalan lah macem-macem jelas hese ngaji. Namun terus urang diteliti itu makin gak itu makin hese ngaji mah lain makin babari. Makin terus makin hese, makin terus makin urang ngaji amil mah bisa amil. Naik ka julumnya rada hese, naik ka alfiah diperdalam kurang alfiah. Leuwih hese deui leuwih mantak syarah alfiah mah dimiti Ibnu Aqil, Ibnu Hamdun. Kemudian Khudori kabelah dituna terus. Ambalaya teh syarah alfiah mah leuwih ti 10 ku hese na ngaji alfiah. Hese berarti asal nu loba syarahan nu majaran lain Usmuni mah 4 jilid Usmuni di urang mah aya Haji Asmuni. 4 jilid. Ambalaya syarah-syarah alfiah. Tah eta teh naon eta berarti ieu lain sembarangan ilmu jero berarti mun kurang terus dijerokeun beuki puyeng aja ka dieu ka harti nu aya ge aju peuleuit teu ka harti nu aya aju leungit bodoh deui bae hese tah ieu we 70 marrah masyaallah warenganan angka 7 lain lalagaan. Sebab lamun dihitung ku ahli adat hiji tunggal 2 zauj 3 tunggal pertama setelah hiji arba'ah
kedua setelah dua, khomsah ketilu setelah salasa, sitah genep melebihi 5, hitungan makan cuma 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika 5 berarti ia adalah nisfu, pertengahan kadieu pertengahan. Jadi berarti khomsah eta pertengahan setelah sitah melewati khomsah. Ieu teh bilangan pertama, sitah teh tina tazwij, tina jangkep. Berarti bilangan pertama setelah khomsah anu ganjil 7. 7 bilangan ganjil pertama setelah 5. Ieu teh lain berarti pertama di awal. Ieu ngan sakadar penyempurnaan ganjil 7. Kaditu nama 8, 9 aja 10. Biji 9 engke nilainya lain deui setelah 7. Ieu 7 teh ngabogaan kekuatan. 7 mah ngabogaan kekuatan. Nu mantap di Gunung Karang aya sumur 7. Sia tan sok kadar itu. Oh, kan? Itu sebarangan eta. Menang gitu naon gara-garana Syekh Mansuruddin 7. Ketika nyana naik ke belah ditu terus dikudu eueuh cai nyana tangga ka langit turun sedangkan mendesak waktu kieu deui eueuh cai di luhur gunung ditepak doang nyana teh timbul cai. Begitu ditinggali ku manehanana ieu cai teh can wajar dipake wudu nepak deui belah dieu timbul deui. Panjang ka dongeng geus berelanan 7 bae karak dihijikeun teh cai nu 7 teh dipakailah wudu sumur 7 sasakalana awal seperti eta kadituna panjang barang. Coba urang nurutan nyana tepak sumur ku Haji Pendi sumur ya mah lain rata sumur nu aya caian sumur nu aya caian tepak koredas mah leuwih ti saat koredas eta bahasa Vietnam koredas. Ai kitu mah cai nu di meja sok leungit eta mah biasa teh. Sumur mah koredas. Ya Allah ya Rabb. Sab'in. Nu mantak hewan paling buas sadunya adalah sabu. Sabu teh 7. Sabu teh 7 sab'un sabu. Macan. Paling galak di dunia geus moal aya tanding. Sebab kagagahan aya dina raja leuweung maung teh sabu teh 7 sab'un disebut sabu satu galak sabu aya rahasia tah eta maung sakitu galakna eta sumur 7 sakitu luhurna eta 7 nu aya di awak urang liliangan nu bakal ngabahayakeun maung galak bahaya. Sumur 7 luhur bahaya. Di awak kurang aya liang 7 silaka lamun kurang. Tetapi kurang bisa dilunakeun. Kurang bisa ngalunakeun. Naon kitu ngaranna liliangan nu 7 di awak kurang maung bakal lunak. Kurang bisa ngalunakeun liliangan nu aya di awak kurang. Eta sumur 7 teu kudu naik ka ditu peureum urang nyaho-nyaho aya di luhur. Urang cara nyium Hajar Aswad aya anu hese Allah kuarima da kamari ge nu getihan bu antrina baheula makan antri teh paling 10 bari rapi tahun 99 genep mah ketika urang nyium atuh aman dijagaan malah makun itu kuarima kan urang nyium ongko disungkurkeun ongko nya kumaha atuh kaluar teh getih mah lulu masyaallah nu ngagoler di dan geus ulah kabelah dia manggeus teu kudu tapi aya cara urang hayang nyium Hajar Aswad tah lunakeun liliangan nu aya di awak urang dengan tentram tenang khusus diukna khusus peureumkeun matana ceuli peureumkeun kabeh peureumkeun terus bayangkeun Baitullah pas di multazamna liang atau lawang Ka'bah dengan pembayangan Ka'bah itu adalah Baitullah nu pernah dirumat diraksa dibuka ku Kangjeng Nabi. Bayangkeun asupna Kangjeng Nabi. Ayalah babacaan nu aya dina Quran teh.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka, dengan cara tertentu mun urang geus lihai engke bakal keluar perasaan ruh urang set plek urang lempang ka Baitullah asli seakan-akan urang aya anu ngapi ulah ditanyakeun malaikat apa jurig apa jin tergantung jelema-jelema ya sia teh mah jurig bae. Asli lain urang awal ti perasaan urangna biasa bae bisa beureum bisa bentar datang seperti aya dimensi lain datang ka dinya nyium urang rapi dan lain sebagainya bari tanpa ngaganggu batur ditanyakeun eta pas sedak-sedak henteu eta batur kamarana aya kok bisa kos kitu tanyakeun ka Allah nu bogana boh sombong amat sia mah dibere beja bajar sombong seperti eta kok bisa kos gitu teh tanyakeun ka Habib Lutfi tanyakeun ka Syekh Aziz tanyakeun ka ahli-ahli teh kudu dadasekan cukup bae gitu tapi nyium Hajar Aswad nah eta kon bisa gitu ieu piceunan liang-liang urang tina maksiat ieu teh sab'ina in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfir ieu bahasa sab'in sabu mau nu mantak bisa jadi kendaraan Syekh Mansur emang kumaha gitu mau lantaran dirina geus eueuh nafsu tina liang anu 7 tadi mau teh mau mempersiapkan diri ngomong deui nya na ge cenah bahasana kumaha atuh layang nyaho ya bahasa di urang ge bahasa kiai mah kieu bahasa ustad mah kieu bahasa bupati mah kieu bahasa gubernur mah kieu bahasa presiden mah kieu bahasa jawara mah kieu atuh bahasa mau nya lain deui lain haju assalamualaikum bade ka mana mah haji oh, iya masih beti meureun. Itu bahasa mau. Nya ge selalu ngabogaan bahasa. Urang dibere ngarti. Nah, nyana mempersilahkan diri jadi kendaraan mau asli kendaraan. Syekh Mansur mah deka mana naik mau. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Eta lah pertemuanana tadi Syekh Maghribi. Pertemuan di dinya jeung Syekh Maghribi tah nu kuari sok urang di zarahan teh di dinya hutan. Sok kaparangi di dinya Syekh Mansur, Syekh Asnawi, Syekh Nawawi jeung nu lain-lain. Cenah pan alamna belah ditu ulah nyaritakeun alamna di urang. Urang syariat alamna ieu sebab perputaran matahari, perputaran bulan. Hayalah poe Sabtu, poe Minggu, poe Senin dihitunglah kurang Sabtu gajian, Minggu rekreasi. Eta mah urang blon kabeh ge pan. Di alam itu bagian teh butuhkeun mata poe, teh butuhkeun bulan. Teh butuhkeun ka matu, masyaallah. Nu butuhkeun mah kuari urang, jang utar atur. Kakarak urang rada luhur bae ge geus boh pohon kana poe. Coba belah ditu mah alamna pindah, teh butuhkeun. Dina hati teh butuhkeun teh geus teu melu, urangna selalu innallaha ma'ana poho. Nah di alam eta tunduk kabeh makhluk-makhluk khalaik. Kitulah ieu bahasa sab'ina marrah. Nah mantak in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Mun anjeun mang mentakeun hampura mun pertama mata di ka para munafikin kadua mah ka Abdullah bin Ubay 70 kali fala yaghfirullahu lahum. Ieu bahasa make bahasa sab'ina nu mantap cek Imam Jalal gila al murad bi sab'ina al mubalaghah fi qasatil istighfar lain hibriangan 70 tapi nu dimaksud mah ngapoharakeun dina lobana istighfar Kanjeng Nabi teh pohara terus bae istighfar lain dihitung 70 lobana seakan-akan bahasa teh bahasa 70 kos urang bae hartana tuh mesti itu mah 7 turunan moal beak 7 kene bae jelok aya 8 turunan enggak tilok aya 7 turunan padahal mah 2 turunan geus ludes tapi kan itu bau tambah sugi 7 turunan moal beak masyaallah urang gagah saeutik bae menca urang ayo 7 turunan sia kadiekeun ka aing ayo lawan aing bau 7 turunan sia bapak kolot sia uyut sia udeg-udeg siur janga wareng leuwih ti 7 urang tapi 7 bae urang mah harta ambal aya 7 turunan moal beak saha sih bisa ngalawan aing 7 turunan datangkeun ka dieu 7 teh eta geus make kacapangan tah nu batak ieu ge bahasa sab'in lain berarti Kanjeng Nabi maca istighfar 70 tapi al mubalaghah fi kasatil istighfar ngapoharakeun dina lobana istighfar
Nah, Muhammad sanajan maneh lamun maneh maca istighfar 70 eta teh lain bener-bener 70 poharana deui moal dihampura sama sekali. Masya Allah. Mantap kayak hadis Bukhari law alamu anni law zitu lamun kaulanya bahwa kaula teh nambahan ala sabina 70 mun kula leuwih ti 70 gufira bakal dihampura Abdullah bin Ubay lazitu alaiya geus saya kaula teh bakal ngaleuwihan ti 70. Berarti kan ieu mah hitungan maksus. Berarti kan tangtu lamun aya bahasa berarti 70. Nah ikan beda-beda nu mantap bahasa sab'ina aya apa eueuh mapung ditinjau ti dieu ge geus beda. Wakila al muradu al adat al mahsus siksa kaum aya teh bilangan anu ditangtukeun 70 teh benar-benar 70 lantaran Kangjeng Nabi nyarita wa sa'azidu ala sab'ina kaula bakal nambahan kana 70 deuk ngaleuwihan ti 70 terus satungtung encan babalik hatena kula tetep memang mentakeun hampura pohara amat eta Kangjeng. Masya Allah. Tapi akhirnya Allah nurunkeun ayat ieu merupakan bayyana lahu hasmal maghfirah. Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi tentang tertutupna maghfirah moal bakal dihampura sama sekali ku ayat-ayat nu lain di antarana ieu salamun alaihim astaghfartahum am lam tastaghfir lahum na iyalah in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum moal dihampura geus pokona mah Allah bakal ngahampura ka seluruh dosa-dosa manusia asal paehda ulah kafir ulah musyrik ulah munafik. Pertahankeun ku urang iman urang sehingga engke jaga urang di akhirat menang syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ieu teh urang ngaharepkeun syafaat, ngaharepkeun ibadah urang mah tuh boro-boro soal tahajud, soal duha ieu salat 24 nu 5 waktu bae ge. Daek cenah ulama husutan teh. Tah mun pelebah husut cenah sorry. Sia mah make sorry segala. Sedangkan lamun teh husut kan teh dihitung kan. Haju orang pernah husutan teh. Encan pernah husus sebab naon jelema nu husutan nu geus eueuh duniaan hatena teu hubud dunya. Lamun geus teu hubud dunya karena khusus satungtung hubud dunya teu ceuli datang ka husud. Cenah eta mah kiai udang-udangna gede kiai mana? Kiai yayasan. Teu ceuli kiai yayasan bisa husud. Emang kunaon administrasi ambalayah tadi dia na. Lain ulah yayasan teh ngan sakadar ilmiah ngan buat husud teu ceuli anjing. Pan anjing atuh aing mah ngan dua-duana. Ditek-tek ku sia beak ngan moal eueuh rumus husud mah geus eueuh dunyaan di jero qalbi. Teu bisa dimitingkeun da mah ulah ngomong kitu kiai. Jin coba hayu pahusuh teu bisa kitu sebab husud mah lain dimusawarahkeun lain dimitingkeun lain dimuhadarahkeun aya gambaran dina tarangna ulah ngomongna naon bakal kaciri sebab sinar nu aya di tarang bakal kana beungeut urang sinarna apakah biru apakah koneng apa hejo apa beureum apa begeneuk maleukmeuk apa hideung tuh pelbah hideung geus mah ka dieu henteu kudu ngomong kos kitu ku ahlina jeung teu bisa teu urusan gaib ngan nyaho saliwat ge cekas amat teu beungeut Masya Allah hebat amat teu beungeut pohara gorenganan mantas dipisul nyawa sih pisul oh iya hebat amat teu semua herang teh tah mah herang ge herang zahir urut dipisul gitu terus di mana karena barang dina di mana karena barang dina ngomong atuh sia goblok tuh nyawa di mana orang lembur aing sok maca doang tah eta mah kan zahir doang cahayaan secara lain eta di awak urang aya kolbu di dieu teh aya otak di kolbu teh aya syu'a nyorot ka dieu di dieu teh aya syu'a teh batre nu nyorot ka dieu kadang beungeut nama hideung tapi syu'a nu nyorot ti hate kana otak teh ya
cekas bersih kabawa sinaran. Naon anu dipake karesep kumanehna apakah Quran bakal kasorot sinar kolbu kusua ka dieu nur Quran. Urang resepna sholawat bakal kasorot sholawat ka dieu. Tak urang resepna zikir kasorot zikir ka dieu. Zikirna tahap-tahap mana bakal kanyawan. Nu bakal nimbulkeun sorot teh lamun urang neuleuh di kaca kemudian ieu lampuna lampu teh lampu cempor kadeuleuh ku urang. Bayangan lampu cempor kokos gitu di jerona aya lampu tempel kadeuleuh ku urang sinar lampu tempel di jerona ku urang katingali lampu teh lampu listrik cuman 10 atau 20 watt kadeuleuh ternyata di jerona Masyuri Haji Masyuri meureun kadeuleuh urang aya tah sinar teh kadeuleuh naon bedana jeung di dieu teh aya suat gambaranana tah ka dieu nyorot ka dieu tina kolbu. Lamun ieu eueuh gangguan si suana kolbuna bersih set kolbuna setengah bersih set teu kudu dimusyawarahkeun di muhadarah teh kudu di thariqah deh paling ieu eta teh ngabahas teh tentang perjalananana nyaritakeun zikir perjalananana kolbu aya sabaraha lapis zikirna ieu teh thariqah naon paling ya dibahas eta adapun sinar-sinarna mah nu nyahuna mah eta kutubna nyawan si luhur nyawan ieu kurang luhur nyawan ieu nyaho teu kudu dibahas apa kitu sekedar kukumpulan bakal kanyawan luhur tina naon sinarna ieu kadeuleuh ku ahlina sorot mantak mun di kolbu urang aya mobil Avansaan kan kasorot ka dieu set kagambar ka dieuna da si kiai sok anu ngomong kieu bae Avanza nu kuari mah bagusnya oh ieu naon ngaranna lampuna nonjol iya tapi sebenarnya malah tuh Avanza mah teh kaleng susu engke ge nyana ugu kula rencana kiai kiai sok ngomong gitu tah awe itu belah itu sok anu geulis ya tuh cicing we nya beda teh mah awe geulis emang ge lamun urang dikawin karunya bae aya anakna 2 urang mah urusan yatimna bae heueuh maksudna lah atuh aya indungna 6 jadi 5 ge aya teh bae yatim kan karunya lemah susah buku kula ge aya rencana kiai cenah eta heuh maksudna karunya ka yatimna bae aduh tunggu nama yatim nama teh diurus mayatim tah eta naon eta bisa kitu sinar ngan eta si kiai nu geus datang ka dinya teu meunang sembarangan ngomong sebab rahasia ai lain kaleupasan ngomong mah geus eta mah rahasianya ana jeung Allah sebab ibadahna ge abdi teh hayang kanyahoan Gusti cukup bae ku Gusti abdi rek naon kitu hayang naon cukup bae ku Gusti misalnya jeung Gusti sewaktu-waktu ku Allah dibere nganana ngomong kaleupasan ngomong eta teh kiai lamun kaleupasan ngomong geus kitu langsung ke ka kamar istighfar istighfaran eta ya Allah ya Rabbi ku Gusti dibere kitu haju kebenaran sampura Gusti si eta mah lain aing hayang Avanza aing nyahokan ge saha heula ese tulang cangkengnya dipapai goblok dasar jurig tah kos kitu eta mah lain asli mah istighfar ya Allah ieu meureun nafsu mesti kene Gusti mere istighfar terus eta tutup Gusti ulah datang urang mun aslina mah tutup ieu mah lain lah atuh emang aing si naon teh nyaho aing mah ku Allah dibere nyaho bae beureun aing geus luhurnya deh ngaleuwihan ya Kangjeng Nabi ge bejana baheula teh lain bejana aing yakin berat ya aing merat sarua bae wah ya budak sagedeung deui asa deui kira-kira ngomong teh tah eta nah ieu lah keur carita ieu kiai yayasan bagus bisa palinter baca kitab bisa bahasa bisa ngan buat kusuma moal sebab naon aya administrasi di situ loh cenah kiai salap ge sarua kiai salap ge sarua ngan sia mah leuwih gede atuh tungtung mah hese teman tuan masalah aya we cenah kiai yayasan anu bisa husu aya anu lillahi ta'ala Allahu akbar kabira alhamdulillah katsir
bahaya tetap kumaha dirina ya keur carita karya pedagang hese husu kumaha pejabat hese mantak baheula di zaman Pak Harto aya kiai anu ngasup-ngasupkeun thariqah zaman Pak Adam Ali kemudian Pak Harto asup thariqah seluruh kiai thariqah teh anu asli mang mikirankeun nanaonan eta kiai berarti kan hayang pamerena hayang panyanjungna jeung sajabana ieu menyalahgunakeun thariqah bahaya ieu lain kudu thariqah tung saeu bae non gitu ngaranna nasehatan dina syariat ulah dibere thariqah sebab thariqah mah tuh ada ngurusan nagara kumaha norekatna eta cenah Gus Dur mah ti leutik norekatna tuh norekatna ti leutik pas jadi presiden geus jadi nya mah embungeun nya mah ngadahan duit negara teh aya di handapeun kaca begitu maot tah wasiat tah jeuleuan wasiat tah deuleuan kwetansi-kwetansina aya kabeh di dieu teu pernah make duit negara dahar anti Gus Dur make duit negara urang mapan jadi negara lain naon lain nyodorkeun proposal kan urang lain sia mah kapacir di dinya ke lintas tahu lah ieu jeung perbandingan tuh maksudna Gus Dur aya di jero negara mungkin dikacaukeun beteng ai urang di luar negara malah hayang bandingkeun eta bae Masya Allah. Ketika manehanana dilengserkeun, hendak dipertahankan, bisa jasanya nama. Ngan gerak Allah kos geus ieu nyontohan doang. Teu hayang berarti eueuh di benak hati jabatan. Eueuh di benak hati teh tahta. Eueuh di benak hati lamun nya hayang tahta dipertahankan. Teu hayang. Tanggung jawab ka Allah na kumaha. Nah, iyalah seorang sosok manusia nu geus bersih. Guari urang tuh ka Habib Lutfi bae emang Habib Lutfi resepkeun ka henteu sigana we hungkul sigana atuh siga mah teh lain tuh kan siga kupu-kupu padahal kertas gitu kan itu mah siga kiai ngunggu bajingan itu siga doang tuh mah eta mah siga wali kos dah hoba sia ka wali eta mah ke udang-udang emang wali mah ke udang-udang lain tuh tukang ceramah mah ke udang-udang itu pakai jubah, emang wali pakai jubah? Henteu, wali mah nu ngebersihan hatena. Woi, wali mah sataranjang, tangkorak sia meureun. Teu paham keneh bae suekeun sungut sia koy. Hi, hate, tambah sapira pakaian, tambah sapira kos ge kumaha endekna bae atuh. Aya ge di syariat-syariat Kangjeng Nabi make ieu mah tuturkeun atuh Kangjeng Nabi. Urusan mah kos kitu. Ieu. Masyaallah. Nah, jadi berarti mimitina Kangjeng Nabi temang macakeun istighfar ka para munafikin nu kadua namang macakeun istighfar ka Abdullah bin Ubay kabelah dieuna ditegur ku Gusti Allah ulah atuh nyetop Kangjeng Nabi teh kunaon nu manta kula maca istighfar moal dihampura naha zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih zalika itu tunya nu mantak dihampura ku Gusti Allah para munafikin teh orenganan bi annahum kafaru billah lantaran para munafikin teh kufur ka Allah jeung ka rasulna lain ku sebab loba jeung saeutikna istighfar Kangjeng Nabi lain tapi ku teu imanna ka Allah jeung teu iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab zalika bi annahum kafaru bisi pajarkeun kieu eta Kangjeng Nabi macakeun istighfar teh berarti kan teh diijabah atuh teu nyambung mun cara frekuensina teu nyambung urang teh hayang nyetel ka Majaya kunaon Elbama iya mal bisa kajian kumaha ge baheula tahu baheula tuh mah nyambung atuh kerekek nah kan nah ieu ge sarua Kangjeng Nabi nah nu lurus ka Gusti Allah ieu na kaluar ti jalur eta mantak dijawab zalika bi annahum kafaru tengah hampurana Gusti Allah kana istighfarna Kangjeng Nabi padahal mah Kangjeng Nabi teh istimewa tapi kan hidayah mati Gusti Allah lain ti Kangjeng Nabi nyangakeun sadaya-daya tah nu mantap henteu dihampurana teh lain ku istighfarna Kangjeng ku saeutikna istighfar Kangjeng ku lobana istighfar Kangjeng da Kangjeng nama berusaha
parayang kukuh Kangjeng Nabi teh supaya jelema teh ariman sebab eta lah tugas Kangjeng teu keluar tidak tugas Kangjeng kula mah dakwah sahabat di dakwahan kula mah tidak terkecuali ieu teh kafir ieu teh musyrik ieu teh munafik satungtung hirup keneh kula mah di dakwahan sebab eta lah tugas kula tah lamun urang kos kitu tah jaheuh nyepat ieu mah kiai dia di luar tugas kiai di sabaraha ya kiai mah tugasna teh magahan jelema magahan nyana sorangan maca kitab ka masjid ka pondok ka majelis ka imah terus mun boga panjikan dua gilir we tuh sorry ya langsung nyandung bae itu lamun hiji tah iya tah tugas kiai mah magahan aja kuari mah kiai teh kiai kuari mawa naon kana mau naon kana ngomong sia gerak naon teu daekeun ngomong mau SPPT mau maaf jeung sajabana teh lain tugas kiai tah mah bahkan kuari mah di zaman pemilu kamari aya kiai anu mau priwit heuy tah mah polisi bego ya tuh kuari kiai mau priwit beuh peduli negara tugas kiai tah cara Kangjeng Nabi dakwah geus itu mah aya urusanana bah ngabener-ngabenerkeun pamarentah tugas kiai bisi anu salah nyeun undang-undang kiai noel nurut teu nurut da lain urusan kiai noel mah kudu bisi ieu teh korupsi noel urusan nyana eureun teu eureunna korupsi urusan nyana tapi tugas kiai noel ieu mah pan lain tangga aminan kana korupsi sugan kabagian malah geus aya lah di jerona nanti dapat bagian ji kos kiai nyaloan atuh pan aya teh persentase sabaraha deui teh mun nyaloan teh tuh di luar pagawean kita Kangjeng urang ngaruh kana curhat ya Allah jaheuh nya masyaallah cek Kangjeng Nabi satungtung hirup keneh kafir tetep aing dakwah satungtung hirup keneh munafik nyana musuh aing tetep aing mah dakwah satungtung hirup keneh munafik sekalipun tetep tugas aing mah dakwah satungtung hirup keneh geus paeh geus lain urusan henteu dihampurana para munafikin khususna bi annahum kafaru billah wa rasulih lantaran kafir oh moal bisa mantak wallahu la yahdil qaumal fasikin nyambung nu mere hidayah teh kapan Gusti Allah urang mangan sakadar ngalaksanakeun perintah Allah haju Gusti Allah teh teu ngahampura kana istighfarna Kangjeng padahal Kangjeng nu maca istighfarna tapi munafikin teh teu dihampura lantaran nyana teu kalalapir ka Allah jeung Rasulna atuh memang bener ya Allah teh wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah henteu nuduhkeun teu mere hidayah ka kaum anu fasik leuwih umum manah mah tadi makan munafikin fasik makan khuruj an taatillah kaluar tina taat ka Allah keseluruhan dek kafir dek musyrik dek munafik berarti teu dituduhkeun ku Gusti Allah eta hidayah urusan Allah urang sakadar nuturkeun parentah Allah laksanakeun selama urang masih hirup engke ketika urang maot pertanyaan ka kiai aing mere ilmu ka sia sabaraha taun sia hirup digunakeun ka mana ku sia ilmu eta nu paling berat eta nu paling pake kasieun ke jaga pertanyaan eta aing mere amanah ilmu kasih sebagai amanah sabaraha taun aing mere umur kasih geus datang ka mana sia ngajalankeun amanah aing selama sekian tahun teh mana jelema-jelema anu nuturkeun kasih jeung mana jelema-jelema anu ngadayekeun kasih tanya eta Masya Allah lamun urang haramkeun nu halal diharamkeun beuh masyaallah urang pan kuari mun nyaritakeun tentang kanker ganas sieun urang kanker seetik aju ganas cepet seminggu sebulan ganas ngaranna ge leuwih ganasan keneh riba batan kanker riba mah ganas tadi kanker mah masih bisa bertahan hirup di dunia sebulan 2 bulan setahun 2 tahun tapi iya riba ganas paeh sia dibeulem sia ji nu nyaksianana nu tanda tangana nu nyahona eta mah leuwih ganas tah mah teka henteu dipikir-pikir kurang-kurang mikiran teh kanker bae ganas korenganan tah bang ganas tah sia tah beuntakeun mata sia cili sia tah
ganas tah. Duit pamarentah ganas. Tadi nama bisa cenah udang tipeting kuari mah teu udang. Tas ngadahar naon jadi pikir-pikir mah teu ngadahar naon. Coba pikir-pikir. Ya aya kamari cek nya teh aya bupati mere aju di dahar. Atuh teu duit mah saha nu ngadahar duit atuh goblok. Ngan dibelikeun. Aya udang puyang cek nya teh eta. Eta mah jangan nu boga rarasaan atuh pan sieu mah teu boga rarasaan. Atuh terus baja orang koros sama. Nah, iya wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Balikeun cek ahli mantek berarti pasek ngahalangan hidayah. Mun disimpulkeun teh melalui jalur filsafat mantek, ya Allah teh henteu mere hidayah ka kaum anu pasek. Berarti pasek eta ngahalangan kana hidayah. Be masyaallah. Moal dibere hidayah ku Allah setungtung jelema ieu henteu nuturkeun aturan-aturan Allah khuruj an taatillah moal dibere hidayah kahalangan ku pasek. Naudzubillah min dzalik loba kiai anu tatadina hebat belah dieuna haju kos kitu pasek. Loba kiai ustad nu tatadina bagus ka belah dieuna kos kitu pasek. Teu karasa eta. Loba tatadina mah tokoh masyarakat nu bagus ka belah dieuna jadi anculan-anculan acak-acakan pasek. Loba keur uncan jadi lurah mah hebat barang jadi lurah jadi kos kieu pasek. Loba keur uncan jadi DPR mah bagus cenah teh barang jadi DPR pasek. Loba cenah pasek. Loba tah itu ngomong. Capek ceuli ai pasek. Pasek. Ya Allah. Tuh. Sia hes bae. Tuh mangarenja ka aing tah lain ka sia. Nah, iyalah. Mentak kurang mudah-mudahan dijauhkeun tina penyakit pasek, dibersihkeun tina penyakit pasek, keluarga urang dibere bersih tina pasek, katangga urang dirapihkeun tina pasek, pamarentah urang mudah-mudahan dibersihkeun tina penyakit pasek sehingga urang kabehan maot mawa hidayah bisa ngucapkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah.